Tunggal poe ngabersihan ila buruan. Oh, kareng saya sekali. Karang saya mah pengaruh musim hujannya. Nan ngaranna eueuh kareng saya lah. Cukup joli-joli bae masyaallah salah ke Kalimantan ieu mancuran sekali. Kaman isapunya. Kemarin isapu kemarin tuh sudah anak simpan di mananya. Kemarin meren sapu di dia ya. Cukup masa Allah urusan sekali. Kemarin ini sapu palbah dia ya nya. Nyaram sapu yang masak sekolah ke pohonan ini ya. Ngapain dia? Ini ada susuknya. Tapi mah, naon? Jadi ya Ija. Ini adalah kembang raja kan kemarin mencari laku ya. Oh. Nanti terbilang kembang raja jaga bari ngebersihan buruan dan enak. Tebak teh ya. Cari dan kata teh tapi yang isin ya sin kata loba beja teh kabatur. Kuna coba cari tahu ayo. Iya ingat aja pare ya. Rasanya di sari lain deui ya. Yang ul bae isuk nang gua he. Jadi susu sari argas kieu. Oh, marang kaki itu. Cari tabek ayo. Masih loba omong teh manya tapi jangan kabaturnya. Loba omong daripada dia. Jadi sari dia he bener teh ada ya. Nang baiknya. Iya anjir rasanya. Bener. Dia teh abdi mah rasanya abdi mah sari-sari barunya dia teh. Tapi abdi bingung. Salah kerja sebenarnya bulan di Malaysia. Sampai 2 tahun teh. Maka nanti mau abdi mah ya he. Nah, aku cari kabaturnya. Ada ilmu isin kemana? Berat enak ngomong kata teh he. Kalau esang semoga pemajikan buah mah. Kayak bercerita bukan. Iya teh eta. Haji Ujang. Nu ngaruheun abdi teh. Aing, masya Allah dia. Ijah yang menjaga babajikan hebat batur lah, belah ini. Kumaha teh jika aja abdi meureun ateul. Salah 2 tahun. Tebalang datang. Kudu ngobrol aing jeung Haji Ujang lah, ilah aing. Oh ya cewa ya. Nanti Masya abdi kudu Allah, kumaha ieu. kumaha dia Ijah yang mah Bari ilmu mau isin. abdi mah teh. Aduh bingung adu kasalah kitu kudu ngomong kumaha ieu. Salah ke mau besok mereka kabar bae eta sampai dia call bae teh. Aduh, aing poekeun aing Ijah he. Kudu bebeja ieu ka si Haji Ujang. Kan ini masuk jabatan buka pemajikan Ijah. Oh, ada di dalam itulah yang buka pemajikan, ada buka salah. Itu dia gak bah amat penting ngaran. Atuh mentang-mentang kamu gak baheula dia udah terlalu tinggi Ijah ieu mah. Eta tapi jangan sok imah bae teh. Aing, aing jadi na ieu. Ih, Bingung aing ka imah si Haji Ujang kudu buka perlu ya aing. Bangsat dong aing, Ijah ieu dia masuk. Ada beberapa miskin ya. Di jamu cenah ieu nya. Alhamdulillah yang lagi sakit di urusan mah aing. Sahanya? Woi, minang dia. Oh, jadi Haji Ujang ya? Oh, tadi sekedar tadi bawa sekalian aing boga perlu. Pokoknya ngalaan kembang laja lah. Jacana ge laku pangdengelen. Kayana nar. Tadi beah boga perlu aing sekalian tadi di aing masyaallah tadi. Nunggu dia baik tadi Jang. Kaget aing bae aya naon. Aya naon. Aing mah perkara rakyat ieu aing mah. Aing ge berat ngomong keuna. Dengekeun. Aya naon. Atau aing sidang mah mantan aing baheula. Lain badi ya aing mah. Nya kasih ijah karunya aing mah ada babaturan aing atuh ka dia nya bedulur lah aing mah. Atuh bae dieu mah kula mah can pernah dedeketan jeung si Ijah. Nge panggih kamari teh ageun keur ngoyos teh karek eta panggih. Lah Emang si Ijah eta mantan kula baheula mah Karsuma. lain dengekeun aing. Aya naon? Ijah teh curhat ka aing. Atuh aya naon coba aya naon. Atuh dia geus berbuat encan jeung si Ijah ieu minggu-minggu ieu bulan-bulan ieu. Berbuat naon? Atau pokok si Ijah ka tadi ka aing curhat di dia. Atuh kunaon si Ijah kunaon? Atuh mesti liburan cenah ge paling aing. Reno, Atuh heueuh. Jangan aku iya aing mah ngobrol bae jeung dia ge curhat ka jeung aing. untuk rumah saing mah. Ke rumah saing mah. Ngorang ge aing mah.
Ngusapan doang, perangsa. Tapi si Ijah tadi curhat ke aing sampai cari ke jengku. Maksud usah saja nanti ke haji doang sih. Aduh da perangsa encan aing ngasupkeun barang mah. Dua ilah aing. Bisa berapa bulan ngomong nah. Atau 3 bulan sih nah salah kena sedang di Malaysia aja. Aing lu isin enggak isa ieu. Naku aing. Atuh heeh. Allah Akbar, kula waktu raku, kula jah haji sampai ngareunehan si Ijah. Jah, kuari mah haji ke aing. Lu sedang aku bebeh. Aing karunya kasih Ijah nya ka dia ka dulur lah aing lah. Lu isin aing soal nama. Aduh, aing nak ngakuna ge bingung harus kumaha. Bingung sabarna nama. Oh, aing ge jujur eta si Ijah bogoh keneh aing ge bogoh. Eta lamun dudeuketan eta jeung si Ijah sok aya rasa ser-ser be aing ge. Aya nafsuan, Atuh mana bogoh bener keneh ieu. lain mana bener ieu lah dia tengah aku si Ijah ngaku ku dia. Ya. Lain jang heh, aing dengekeun ya. Haji. Oh, dia geus dari haji pan isin ka batur pan dia. Atuh yakin. Jujur bae ka aing pada urang bae aing. Kita aing jujur bae. Mesti berbuat henteu dia asal jujur na ka aing geura. Kenapa ka aing? Tadi kan si Ijah kayak mah aing ceurit. Susuna marang kalau pugu. Baru ka Mesti lu bulan cina ngadengan. atuh heeh. Iya harus rumah. Tapi dia ulah loba omong ke batur nah cukup tiluan bae nu nyawa aing dia. Aing sebenarnya nama aing. Si Ijah teh ngabohong deui ka aing. Atau pan salakina si Ijah kan di Malaysia. Heeh. Ditelepon ku aing kita ka imahna atau aing ka imahna dasar bogoh emang aing jujur hate mah bogoh Ada di tak imah, ada di tak imah tanam kitu. atuh duka hayang ngobrol cenah jeung ka haji cin aing datang bae ka imahna ngobrol kebel eta ge kajadian nama jujur ieu mah nya ulah dibejakeun nya ka sasanya ulah dibejak atuh kajadian nama atuh lain Haji Ujang nu salah lain Haji Ujang nu diperkosa ku si Ijah beun si Ijah kan kuari atuh Aduh, barang apa ya? Pada bejakan mun aing gitu. Kitu bae. Mata ka aing ustaz. sumpah aing mah eta arsuma sumpah lain aing nu ngamimitian si Ijah nu narancangan aing dirarasa ku aing ngeunah atuh aing cicing bae Dasar dia bakal bogo teh heula nya. atuh dasar aing bogo Baheula. Si Ijah lah burungnya, saha nu bener teh aing. oh geus gara teh aing nungguan di dieu soalna eta atuh aing mah disalahkeun 100% aing nu salah mah nu aing mah soalna Ayeuna ieu teh jadi mencari ieu. Ayo beh saung. Dan sarada aing geus kieu he. Dia curhat ka aing kamari. Oh, maju. Emang tadi cerita ka. aing jadi itu daratan Oh, jangan jangan haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Tadi nggak sarian dia he. kumaha Atau lain aing kan nanya si Ijah. Tadi si Ijah curhat. lainan bener ya Ijah Tadi si Ijah Kumaha? Heeh. Wah, biarin aja, mungkin aku Ki Ujang. Kamari teh telepon ku abi teh kena Ki Ujang kan. Pejang ngopi. lain ka haji nu salah Iya, lain haji nu salah, haji nu salah, bukan haji nu ngabawa dapan eta ka haji kan keur ngopi teh agennya, haji ka haji. Kan ku abi teh warang uwe teh ka haji heueuh. Haji nu kana bala di dieu cenah aya di baturan mah cenah kitu. Itu cek abi. pan kemana nu naranjangan ki haji atuh ki haji cicing Atau lain atau nyawa dia macam batur. Boga pamajikan. Aneh. Saya pikir beren hacker sih. Ayo mau menjalankan pihak sebelah lalaki maka kabeh aja. ulah nyalakeun kana kula ulah nyalakeun emang kula ngerasa berbuat cuma Moal. mimitiannya Ijah Atuh moal dasar si Ijah mimitian kula ditaranjangannya kula cicing bae bogoh ieu kula ge atuh aing bogoh ieu jaka dia lamun teu boga salaki mah Oh, abi ge boga kena ieu ka haji eta mata ge abi melakukan ka haji bae eta tadi nang. eta susu dia nyempil teh baju tak kunaon Susuan. Kuari mesti bukti. Kuari mesti bukti lah nya geus dia geus ngaku je. ngaku aing ge ngaku lamun nyalakeun ka aing lain. bandung Kumaha ieu lah urang hareup diisin da isin ka warga. Mun kawin ti ku heueuh. Ditawin ti ku heueuh dasar pamajikan sih kan pamajikan dasar salaki. boga salaki di Malaysia aing boga pamajikan aduh penting pamajikan aing ngamuk deui Kumaha orang solosina ieu lah Memang nya. kerja ka batur gitu ya. Jangan ente harus mah dong kan ieu. digugurkeun bae kumaha bisa teh arsumah kumaha Ya ka 3 bulan bisa kekuragi. kuragi digugurkeun nah Sugan bae gitu Paru orang darat. jeung paru jeung kanas mah burung teh. lamun kutua lauk teh pareng tinua endah moal Teu pae mah abdi na Kak. Sok pisang gitu ya diiru.
Lain kalau udah tua. Kalah. Lain udah tua. Kat, coba kamera